wah tuh nu bantak dongeng na takwari raja ngadahar berit mau embe di dahar teh kebo uncal bayawak dia tapi berit membungin sebabnya boga perjanjian kuda eta dedeh jeung nya eta teh awal nama si maung ka berit kulantaran rasa ditulungan mantalanga tulinga jelema nu nulungan ditulungan deui masyaallah tah eta teh keur carita ilmu hakikat lain bae manusia anu sok tutulung ka batur saat-saat batur keur darurat keur masakat ditulungan ku urang luar biasa urang mere duit 50.000 100.000 kanu boga ai alhamdulillah alhamdulillah ngan sakali paring alhamdulillah nama jaaya nyana teh deuk dahar deuk nginum deuk pake ge ai bungah mah bungah bae jadi bere ieu tapi ketika aya nu fakir kamari can dahar kuari ieu dahar nyaho teu dibere ulah 100.000 10.000 masyaallah ujian ngadoakeun ge sadeupa geus mah cerik-cerik 10.000 komo 50.000 mah geus 100.000 mah bisa kojok di dinya eta laku narimakeunana tah Allah neleukeun teh uningaeun alimul ghaibi wasyahadah hatena kadeul ya Allah ya Rabbi gaib cak urang cak Gusti Allah mah henteu cak urang gaib mungkin cak Kangjeng Rasul mah henteu jagening unggal datang ge langsung dak tebak cak urang gaib cak wali mah henteu meureunanan fadl Allah bae eta mah ti Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah dibere kaleuweuhan ku Gusti Allah tah eta keur carita manusia jeung manusia digambarkeun toeb jeung sireum digambarkeun maung jeung berit ya Allah ya Rabbi ku dedeh jeung nyaah sangkilang raja singa tetep bae dedeh jeung nyaah nemantak ge silih tulung antara hewan jeung manusia antara hewan jeung hewan teh silih tulung aya sireum keur di luhur tangkal ka bawah angin teng dus kana cai kadeuleuh ku manuk toed cek manuk teh teh sireum karunya teuing ka bawah ku angin nyana manuk toed nyokot daun plek make sungutna dibawa ka cai kadinya sireum neuleuh bari geus dikalkep ge dibantuan kadinya tah set si daun jambu ditenden di dinya maksudna supaya sireum naik begitu naik karena daun dibawa ku manuk teh dikadaratkeun plek cek sireum nuhun toed aing kuduna mah ti kelekep tapi ku anjeun ditulungan gas sesama hewan udah kita saling menghormati geus beres menang saminggu toed keur meujeuhna berkicau di luhur tangkal kapanggih kudu deuk nembak diincer toed dia mantep ya sia teh jaho ka manuk toed kan toed teh eta mah manuk baheula bangsa cangkurileung toed dan geus gari itu ngaranna ge jaket trot tah eta udah korea ya eueuh dengan warung jaket trot eueuh sareng gunting segala gitu toed cak wah geus diincer ku bedil senapan sireumna le cak sireum teh ieu teh toed nu nulungan aing wah asana terbunuh sireum gegeurana datang ka dieu datang ka kelekna ka dieu bejeuna deuk ditembakeun dicocok bak ngagibeng toed hibar kaluar deui sireum ketemu deui jeung toed nuhun cak toed ka sireum lamun sia teu nyocok kelekna ajur aing geus salaman sudah kita saling menghormati toed jeung sireum hubunganna erat jasa masyaallah ieu keur carita ilmu hakikat teh datang ka dinya
tak maha uninga Gusti Allah sehingga kanyahoan pertulunganana toet terhadap sireum. Nah sedangkan man khodama khudiba jelema nu hadam hadaman deui bakal dihadaman, jelema nu nulungan bakal ditulungan deui. Ulah ning manusia jeung manusia cacak-cacak sireum jeung toet seperti gitu. Ya Allah ya Rabbi, aya maung keur istirahah. Istirahah maung keur kieu. Aya beurit gadinya. Teu nyaho maung. Lantaran nyana ditutupan ku sawareh amrang-amrang. Begitu ka dieu ka hulu maung deui. Ka hulu. Begitu cak maung, "Hei, teu nyaho sia aing raja." Oh, cak beurit hampura. Tidak ada maaf bagimu. Raja singa tuh. Cekel aku mau. Cak beurit teh hampura mau. Jaku lagi lamun nyaho tuan raja keur istirahah moal. Bu, sahan wani atuh ka tuan raja. Sia ka dieu naon? Suganda mah lain tumpukan tuan raja, pajar teh mah atuh amrang mah kula keur mencari tuan raja. Cari naon? Makan yang abdi, jang kula jeung anak, jeung hampura bae. Agas, ini hampura dedenya. Moal, tapi janji. Naon janjina? Tapi di mana sih yang ngalujak di kerekam sih? Boleh lah. Geus teu kudu janji jata memang pagawean di dinya. Geus beres, balik bae beurit. Seminggu kemudian iya maung benang ku tukang ngalah maung. Jadi make kawat disebut kalabesat. Nyamun bakal make kalabesat naon? Pakai kalabesat aya jaring kawat gede tot besi maung teu nyaho eta kalabesat liangna gede di jero aya daging. Begitu asup tatabrak tate kunci jang ngoncikeun lawangna. Brek. Cek mau, wah, aing ieu beunang. Mong, cek mau minta tolong sudah. Ngan bahasa mau mah mong. Nyaho kitu jauh lain. Dikira-kira begitulah. Masya Allah, kadengean ku kabehan. Cak hewan-hewan rasakeun. Siapa jahat. Rasakeun jahat siapa geus. Paehan haba. Wabeh ngadoakeun. Komo uncal mah. Paehan. Wabeh ngadoakeun paehan. Yos, beres dibawa caritana ka imah. Nu ngalamau diteunun di hari. Jol beurit. Aduh. Baheula nu nulungan aing deuk dikerekep henteu teh. Beuh aing mun baheula kunyana dikerekep. Meureunna paeh anak aing terbengkalai meureunna. Kusababnya anak aing dedeh jeung nyaa anak aing goledeg ku ari sareubeung. Ku aing deuk ditulungan bae. Datang ka dinya. Rit. Cak mau. Naon raja? Je, si aya di dieu. Ngahaja. Deuk naon tuh? Deuk nulungan Tuhan. Pan siapa ke nulungan aing? Pan pernah Tuhan nulungan kula waktu kula ndek dikerekep ku Tuan Raja cek kula hampura sebab kula keur mencari jang anak kula pan ku Tuan Raja dilepaskeun. Wah bener. Aja sia dik nulungan. Deuk kula suci nulungan. Cara kula moal bisaeun batur. Ayo coba tulungan atuh aing. Ke tungguan penting. Beurang mah ujianna raja ajur kula ajur. Penting ke penting. Beres kata gapeting geus harees kabeh nu bogana hees nyaman beurit datang deui ka dinya. Tek tenang Tuan Raja. Eta besi eta digegelan, kawat digegelan, talina digegelan. Malah nyana mawa rombongan. Wahai kaum beurit. Yu urang tulungan raja urang. Yeuh urang babarengan. Digegelan. Plok. Beses. Tuan Raja keluar. Heurit aing nuhun gas ya gas. Urang pake perjanjian. Kula ulah di dahar, kula engke bantuan, kula ge bakal ngabantuan. Oke gas, transaksinya ada di dunia.
wah tuh nu bantak dongeng na takwari raja ngadahar berit mau embe di dahar teh kebo uncal bayawak dia tapi berit membungin sebab nyara boga perjanjian kuda eta dedeh jeung nyaah eta teh awal nama si maung kaberit kulantaran rasa ditulungan mantalanga tulinga jelema nu nulungan ditulungan deui masyaallah tah eta teh keur carita ilmu hakikat lain bae manusia anu sok tutulung ka batur saat-saat batur keur darurat keur ngasakat ditulungan ku urang luar biasa. Urang mere duit 50.000 100.000 kanu boga ai alhamdulillah alhamdulillah ngan sakali paring alhamdulillah nama jaaya nyana teh deuk dahar deuk nginum deuk pake ge ai bungah bae jadi bere ieu tapi ketika aya nu fakir kamari can dahar kuari ieu dahar nyaho teu dibere ulah 100.000 10.000 masyaallah ujian ngadoakeun ge sadeupa geus mah ceurik-ceurik 10.000 komo 50.000 mah. Geus 100.000 mah bisa kojot di dinya. Eta laku narimakeunana. Tah Allah neleukeun teh uningan alimul ghaibi wasyahadah hatena kadeung. Ya Allah ya Rabbi. Gaib cak urang cak Gusti Allah mah henteu. Cak urang gaib mungkin cak Kangjeng Rasul mah henteu. Jagening unggal datang ge langsung dak tebak. Cak urang gaib cak wali mah henteu meureunanan fadl Allah bae eta mah ti Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah dibere kaleuweuhan ku Gusti Allah tah eta keur carita manusia jeung manusia digambarkeun toeb jeung sireum digambarkeun maung jeung beurit ya Allah ya Rabbi ku dedeh jeung nyaah sangkilang raja singa tetep bae dedeh jeung nyaah tuh nu mantak ge ku dibere mah masyaallah poha raja kudi nyaahan mah pohara jasa kudi dedehan mah pohara jasa tah eta teh kanyahoan ku Gusti Allah nyana bangsa nyana ngobrol jeung bangsa nyana bangsa sireum ngobrol jeung bangsa sireum bangsa monyet ngobrol jeung bangsa monyet bangsa domba ngobrol jeung bangsa domba bangsa hewan ngobrol jeung bangsa hewan ai baheula mah kapan keur carita zaman sakadang urang ge kan bisa ngobrol jeung bangsa hewan-hewan ngan kabelah dina terus perjanjian bangsa hewan mah terus henteu bisa komunikasi jeung urang kecuali jeung bangsana deui tah eta teh kanyahoan ku Gusti Allah mah urang mah teu nyaho monyet jeung monyet ngobrol horenganan nyana keur kikituan teh horeng keur trisno keur cicintaan nyana mencrok di dieu ieu mencrok di dieu kitu haju gugubrut horeng di jero nama I love you say bahasanya anak urang teh ya Karim atuh eta ge embe sarua bae horenganan eta ge keur sarua bahasanya anak tah eta teh bahasanya anak kurang mah gaib ku Gusti Allah mah teu gaib ja Kangjeng Rasul ge nyahoeun ka bahasa onta nyahoeun ka bahasa sapi Kangjeng Rasul ge nisbat di urang mah gaib nisbat di Kangjeng Rasul mah henteu komo di Gusti Allah mah atuh cacak-cacak hambana nu deukeut ka Gusti Allah kagaiban tirei kagaiban dibuka ku Gusti Allah waliullah ge anu dibukakeun tirei kagaibanana komo Gusti Allah na alimul ghaibi was syahadah tinggal deketkeun bae diri urang ka Gusti Allah masyaallah lamun Syekh Marupil Kurhi manehanana ti Iran ti Irak dek ka Iran berangkat begitu datang ka Iran ti Irak ka Iran baheula mah hiji teteh kuari mah jadi dua negara Irak Iran Khorasan baheula mah ngahiji teteh jeung Baghdad jeung Irak kuari mah dua langsung datang ka Iran dek mondok begitu dibuka dina tasna aya sireum Samarupil Kurki kieu Bamarupil Kurki ngalam tafakur kakarak dek mondok geus bisa tafakur pan pohara urang mah geus dayutan ku ari buangkotan geus incuan 24 can pernah tafakur guruna lantaran urang mah
nyana merenung kieu becek harup Korea anjeun sireum ti mana. Andai kata sireum ti negara Iran kuring teu berat, tapi lamun anjeun sireum ti negara Irak, meureun anjeun boga anak, meureun anjeun teh boga incu, meureun anjeun boga emak, meureun anjeun boga abah, sakumaha kaula manusa sedih ninggalkeun anak, ninggalkeun lembur kuring teu pangker ka negara Iran ieu teh ya. Ari dina hate leutik secara manusiawi mah tetep bae ieu teh berat ninggalkeun Irak ngan kulantaran rek masantren rek ngaji demi ilmu Allah tapi sedih ieu age anjeun mun ti Irak dibawa ka dieu meureun sedih amat moal waka kumaha kula mandek tafakur bae ka Gusti Allah jeung endeuq ibadah bae heula hayang nganyahokeun anjeun sireum ti mana. Salat zikir dibere ilham ku Gusti Allah langsung nyana ngobrol jeung sireum. Kitanya sireum aya anjeun ti mana? Lain ngobrol kos kitu. Dibeukeun carita doang, dibahasakeun urang mah ngobrol kos kitu. Cak sireum saya dari sana ya. Tah masih beti tah kos kitu mah. Ngobrol dari hati ke hati ngobrol lah temen kos gitu bahasa wali man mentak kewalian mah teu meunang ditembongkeun ku isyarah ge cukup boro-boro bahasa wali bahasa cinta ge cukup ku isyarah itu aya awewe di dieu urang ting teng deui atuh cukup bae bahasa cinta ge cukup ku mata bahasa cinta ge cukup ku isyarah atuh kumaha bahasa wali. Nah ieu ge jeung sireum ngobrol mun dibahasa urangkeun sireum di mana anjeun? Abdi ti negeri Irak. Alhamdulillah. Dek ditaja bae maneh ieu ayeuna hayang balik deui apa teu? Lain hayang-hayang deui lantaran kula boga anak di ditu boga turunan rindu. Cukup. Diasupkeun deui ku nyana ka tas, langsung disletingkeun deui, berangkat deui ti Iran ka Irak deui. Mangkaning baheula mah pan naik himar. Naik onta naik himar eta ti Iran ka Irak sabaraha poe cuma dek kanterkeun sireum doang. Urang mah can puguh can karunya sia ih. Ieu carita ilmu hakikat jauh asa urang. Kunaon eta teh geus diberes sebagian ilmu Allah, alimul ghaibi wasyahada nempel di Syekh Marupil Qurhi. Keur merasakan nyana teh ku bahasa sireum cak urang mah gaib jacak Syekh Marupil Qurhi bang teu. Ya Allah, maha kawasa Allah, maha sagala-gala Allah. Ketika hamba geus dibere ku Gusti Allah, hese nyaritakeunana. Moal ka bendung ujianana ketika Allah geus mere. Boh ilmu, boh harta, boh kanyaho tentang gaib. Gusti Allah nu maha uninya, Gusti Allah nu gaduh, Gusti Allah nu boga, nyanggakeun sagadaya-daya ka Gusti Allah. Sampai ngobrol jeung dibere kanikmatan ku Gusti Allah lantaran ibadah geus mantep jasa ka Gusti Allah kos Kangjeng Nabi. Eueuh sabakatul hiber-hiber acan resep kana dunia. Eueuh sama sekali. Lantaran eueuh di hate teh dunia jadi teu nganggap kana dunia. Mun geus teu nganggap kana dunia leutik dunia teh. Urang mah nu mantak dunia karasana gede nganggap. Tah anggapan urang dunia teh hebat eta nu ngahalangan urang ka Gusti Allah. Nganggap urang kana duit bermakna eta anu ngahalangan urang ka Gusti Allah ketika urang geus eueuh pandangan terhadap dunia leutik dunia teh dunia teh ku nganggap jeung teu nganggap horeganan terhadap dunia bagi jelema-jelema anu geus teu nganggap kana dunia dipolong-pongkeun langit plek bisa neuleuh plek bisa neuleuh tak bisa neuleuh. Ya Allah ya Rabbi. Ieu mah carita dongeng na bae heula kos kitu tah dongeng. Ya urang mah datang ka modar geus moal ieu. Moal atuh potongan kredit kieu atuh budak. Kadanan ku teresep jasa kana dunia ulah-ulah ngeridit atuh mamala tamat cilaka. Ya Allah ya Rabbi. Moal kebel hirup di dunia kunaon dibobolokotan ku paharaman. Rugi amat atuh. Masya Allah karim. Nah, Gusti Allah teh alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq kahiji. Nomor kedua Gusti Allah teh ingat Muhammad. Yauma yaqulu kun
Gusti Allah teh nu bakal nyarita jaga di poe kiamat cak Gusti Allah kun padahal mah henteu kudu ngomong kun Gusti Allah ngan bahasa jang nyontoan ka makhluk bahasa Gusti Allah mah leuwih cepet tibatan kun ngan deui bahasa jang supaya kaharti dek kawujudkeun maha kawasa Allah iwati bahasa kun ai kun mah aya kap aya nunan encan nyebutkeun datang ka nun ge Allah mah dek kawujudkeun wujud bae ngan ieu mah bahasa jang supaya kaharti inget Muhammad bejakeun ka kaum anjeun Gusti Allah teh di samping ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi katut eusina oge nu bakal nyarita jaga caritaan Gusti Allah kun wujud sia kayaku cal warujud kabeh poe naon eta wa yaumul qiyamah etalah poe kiamat nu yaqulu lil khalqi umum geura narantung ta eta teh ngan sakadar bahasa padahal mah henteu kudu diomongkeun kun ngan ieu mah keur carita bahasa jang supaya kaharti poe eta lah nangadamel Gusti Allah bakal kiamat engke setelah kiamat diganti engke bumi sanggeus diganti nah digiring di kuburan masing-masing ka mahsyar narangtung tah inget Muhammad tah poe eta teh nahieun aing bejakeun ka kaum anjeun supaya nyahon di samping ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi oge bakal ngadamel yaumal kiamah engke saat engke ku aing ditarangtungkeun jelema kabeh dek dihisab satu persatu ya Allah ya hiji-hiji jelema urang ada gua sabaraha ribu tahun ke bakal nu mentek hayang paheula-heula ge manda teu make baju teu make calana narangtung kabeh jelema dek dihisab ti kuburanana lempang mamawa amal masing-masing dibuktikan ku Gusti Allah engke ti kuburan masing-masing ka mahsyar teh bapanggulan jeung babawaan urang teh anu tatadina manggul amal bagus banggul amal bagus dibuktikan engke amal teh ku Gusti Allah teh nah tinggal anu garoreng bakal katempo ke ku urang di ditu jelema anu di dieuna maling embe ti kuburanana ka mahsyar nyana mamanggul embe dipanggul embe bari sasada embe teh be cek ulah gadeng atuh aing isin yo cek lang nya tetep sasada be atuh geus tambah siksa karena ge urang kanya kapanggih jeung jeje ade teh embe di papanggul ulah loba omong sia mamanggul embe ka mahsyar tuh oh coba lamun nu malingna urang terep sedangkan mahsyar teh ayana di Yerusalem ta eta teh ti terep ka Yerusalem lempang manggul embe onceng Masya Allah Gusti Allah naku eta lamun maling embe lamun maling sapi dipanggil ti Cikupa ka Yerusalem yo mamanggul sapi sasada sapina sasada mo kabeh nyareleuk Haji Encep manggil sapi manggul sapi teh kadeuleu urang bayangkeun ku urang ieu lah nu kudu dipikir ku urang kudu ditapakuran ku arieuh ku urang lantaran urang teh bakal nyorang ka ditu pemikiran urang teh ulah dipikirkeun kana masalah dunia sejenak mikiran kuari mikiran isuk sakadar dahareun kendaraan imah jang saayeunaeun tutup heula pikir ka dimensi akhirat ka ditu urang bakalna dihudangkeun ti kubur digiringkeun ka mahsyar
manggul amal-amal urang, manggul nu dikorupsi ku urang. Maling embe panggul, maling kebo panggul, maling sapi panggul, maling onta panggul, maling si mbak panggul. Aduh, nu maling motor, nu maling mobil diparangul ke dibukti-buktikan. Ya Allah ya Rabbi, wow, eta mah bupati nu korupsi, wah geus tah mah dijejeleh ke bakal. Gubernur nu korupsi can kaburu katobatan dijejeleh, dipapanggul engke. Sabaraha miliar nyana engke korupsi, ke bakal disuhun-suhun ku nyana di kieu-kieu. Dibuktikeun rakyat kabeh bakal neuleuh, je itu mah ura-ura. Rah mana? Aduh, sia ulah nanya aing. Eta naon dipanggul? SPPT. Dipanggul Gusti Allah. Aduh, inget kadinya mah peuheur. Iya. Ingat Muhammad di samping aing ngadamel 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Aing ngadamel yauma yaqulu kun fayakun. Paenaon eta? Pae kiamat. Urang ke bakal neuleuh, bakal nempo pimpinan-pimpinan urang. Nu korupsi kuari triliunan, miliaran kuari manyanangeunah bae engke bakal katembong ku urang. Maling kotok-kotok bakal nangke disusuhun ku nya kongkorongok bae deui ta kotok teh. Kahayang mah cicing kitu, cak nyana mah cicing atuh sia. Pan kongkorongok teh jelema nyari leuk. Kongkorongok pan nyari leuk kabeh. Aduh, geus deuk dikuwahakeun deui teh mah rapet ka awak urang. Ya Allah ya Rabbi, sing hade jasad teh. Ih, nang ada malaik. Aing ta pangeran teh cek Gusti Allah. Qaulul haq, ucapan Allah, dauhan Allah sangat hak, sangat benar. 2. 3. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Walau jeung tetep ka Gusti Allah ari karatuan ari karajaan yauma yunfakhu fis-sur, dina poe ditiup sangkalala, ditiup songsong anu geus dipasrahkeun ka malaikat Israfil. Nomor kahiji engke tiupan pertama kiamat, gunung-gunung tinggi menjulang hancur. Laut nu ngeplok acur kabeh, hutan-hutan belantara kabeh acur, dibalikeun buat paeh kabeh lenyap rata. Tiupan kedua geus disiapkeun ku malaikat Israfil, songsongna nu mantak dibahasakeunana model kornu. Kornu mah nu sok aya di luhur kebo teh naon ngaranna di dieu? Tanduk dasar orang kampung nyaho kabeh. Tanduk. Tah jadi kos tanduk teh kieu. Maksudna ti dieuna gede, ka dieuna leutik. Eta songsong lain sasongsong-songsong, na tarompet lain satarompet, orempetna horenganan seluruh timimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi urang aya di jero songsong eta. Wadah roh sagede kumaha ulah nyaritakeun sagede kumaha engke bae saksian, engke bae saksian ke urang bakal nareuleuh kabeh ke songsong eta. Ketika Gusti Allah ngainstruksikeun tiup cek Gusti Allah, hai Israfil tiup, baralik roh ka awakna masing-masing. Aduh, nu di Pandeglang, nu di Serang, anu di Bandung, nu di Surabaya, nu di Singapura, nu Malaysia, wabeh, baraliknya teh salah teh. Roh nu geus ditiupkeun baralik ge pus, langsung nyana kalaluar di kuburan masing-masing sing ari tekos toge. Kalaluar kabeh.
ialah pangeran hiji ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Hati-hati. Nomor kaduana Allah ngadamel poe akhir yakni poe kiamat saat Allah nyarita kun bakal warujud deui manusia. Nomor katiluna kerajaan teh nu Gusti Allah lantaran saat eta teh dibuktikan ku tiupan malaikat Israfil langsung tiupan kedua ieu baralik deui roh ka masing-masing tidinya ka kararudang digiring ka mahsyar. Gusti Allah nyarita cek Gusti Allah limanil mulkul yaum saha nu jadi raja poe ieu saha nu jadi raja poe ieu ayo coba nu di dunia miliaran hayang jadi bupati hayang jadi gubernur hayang jadi presiden hayang jadi raja udang coba raja ngaku henteu sia jadi raja ditantangkan ku Gusti Allah limanil mulkul yaum saha nu jadi raja poe ieu coba buktikan coba raja-raja Soeharto lulumpatan Bung Kajahoan Bung Karno sarua bae wabe lulumpatan tapi Gus Dur mah tenang mainnya namanya. Gus kenapa enggak lari? Wah, saya kenapa lari udah saya pertanggungjawabkan kok. Katanya korupsi bola get siapa bilang itu anak-anak aja nggak beres itu anak-anak. Udah saya nanti mau ngobrol sama Tuhan. Tenang. Jet saya mau kumaha gitu. Bangsa John Kennedy, bangsa Bill Clinton, bangsa George Gebus. Guys, kucar kacir ujian. Bangsa Charles kucar kacir kabeh ge. Embung nyana teh disebut raja ditangtangan ku Gusti Allah. Iya ayat. Walahul mulku. Allah nu boga karajaan. Setelah ditiup sangkala ku malaikat Israfil buaralik di roh tantangan ku Gusti Allah limanil mulkul yang boro-boro bupati gubernur raja RT GRT kucar kacir kapacirit RT didinya sebabnya lagi raja RT teh raja sa RT nya nanti ya aduh letaknya laporan ke aing pan raja ngaranna aduh digaji henteu wilayah naleti di akhirat jadi tuntut sia RT raja waktu di dunia kumaha sia ngalaksanakeun tugas sia ketika sia jadi raja sa RT sadaya-daya sadaya-daya eta ceplokan lurah dikamanakeun ku sia waduh abdi atuh tama diajak ieu ku lurah mana lurah sia limanil mulkul yaum ngomong sia cek Gusti Allah wahai raja-raja dunia ngomong limanil mulkul yaum raja apa ieu sanu jadi raja ngomongnya lillah nu jadi raja poe ieu mah Gusti Allah siang aku jadi raja henteu pernah jadi raja sakedeung kakali tanya sia ku aing sia jadi lurah sabaraha periode 2 ngaku henteu rakyat sia di urusan ku sia ini banyak rakyat sia bae di mana sia jadi raja waktu di dunia sia jadi lurah di kerajaan mana Sindang Asih sia Sindang Panon sia Sindang si Sindangan macam-macam SKB ya Sukamantri. Nah, rakyat sia ya kumaha coba aing tanya ke rakyat langsung malaikat ku Gusti Allah kita ngumpulkeun rakyat Sukamantri kita ngumpulkeun rakyat Sindang Asih Sindang Panon ku Cikupa terus berbagai desa-desa ditanya hai rakyat sia bener baheula di kerajaan ku raja eta benar ngaku sia kana kerajaan ngaku beres tante tah sia waktu di kerajaan ku eta ento tinggal nyeret bae seret ya Allah mat
merene sih do. Orang bau camat dah. Merene aja merempon. Aduh. Kita daya upaya camat, aduh. Seberapa tahun sia jadi camat? Jeung di mana bae sia jadi camat? Waduh, geus. Hese ngomong, tah pengakuan rakyat coba terhadap pimpinan sia. Aing moal nanya siana, dek nanya rakyat tah bae. Ketika sia mimpin rakyat, bener jeung teu benerna kenyataanna kumaha cak rakyat bae. Cekcok di dinya teh antara rakyat anu pro jeung nu teu pro. Gitu kene bupati tanya sabaraha periode taya kumaha rakyat cekcok antara nu pro jeung nu teu pro, bupati, gubernur, presiden gitu kene. Wow, atuh rame di teu puguh. Nu mantak cek Gusti Allah, cecing. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kunci ku aing sungut sia rame teuing. Kunci be al-yauma dina paeun nakhtimu ala afwahihim. Sungutna dikunci jetrek. Teu bisa ngaromong sebabnya ngahelah. Geus nu ditanya teh leungeun. Aidihim wa tashhadu arjuluhum suku. Setelah rakyat-rakyatna ditanya, haha, iya ke bakal diproses satu persatu. Waduh kaliwat. Masya Allah karim. Dek ditanya tentang kepemimpinan anak iya teh kitu adil atau hianat. Sebab semboyanana dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nyata atau henteu, dana APBD diturunkan untuk kebutuhan rakyat. Ditanya ke rakyat Pasar Kemis, hai Pasar Kemis, ketika mana dipimpin ku seorang bupati, nah ye kumaha ye jalan rarapih tante. Lain sia lain ku ari nanyana bego. Dah ditanya sarana pendidikan, bentuknya sekolah timimiti SD, datang ke universitas kumaha ye. Sarana agama, birokrasina dipersulit apa henteu, adil atau zalim atau hianat. Tanya seorang gitu kontraktor, sini Pak Wijo, kamu sebagai kontraktor, betul. Bidang apa kamu? Bidang pembangunan, Pak. Bagaimana ketika kamu memohon SK? Lancar atau tidak? Aduh Pak, puyeng Pak. Kenapa kamu puyeng? Transaksinya bukan di kantor Pak. Bukan di kantor ya malaikat. Di mana? Puncak. Kenapa tidak di kantor? Terlalu kecil. Kecil apanya? Hasilnya. Iya, bakal beres. Ditanya sedetil mungkin. Iya tejang rakyat ditanya. Apakah dipersulit? Apakah dipergampang, dipermudah? Pancena untuk rakyat. Birokrasi perdagangan anak, birokrasi perpolitikan anak, tah ia bakal ditanya, dipermudah apa dipersulit? Kaum buruh kayak dikumpulkan. Mana hirup tahun sabaraha? 2013. Status abdi buruh. Di pabrik mana? Cingluh. Bagaimana ketika kamu mau masuk kerja, dipergampang apa dipermudah? Buruh bakal ditanya. Bagaimana pembelaan dari pemerintah terhadap rakyat kaum buruh? Dipermudah apa dipersulit? Yang bakal ditanya timimiti RT-na lurahna datang ka urusan-urusan kitu pagawean anak. Wah, geus kabeh sing cariut libadil bulkul yaum. Bae anu jadi raja ku aing deuk ditata, deuk ditanya, deuk diteliti. Coba nu menge kabeh ge. Waduh. Geus arembung disebut raja-raja.
begitu kaharep itu SBY. Halo Pak, ulah halo aing ge doh, aing puyeng ya aing ya. Teu bisa di halo-halo. Limanil mulkul yaum, poe ieu saha nu jari raja? Lillah. Kulantaran aing nu jari raja, siap pernah jadi raja di dunia sabaraha periode SBY? 2. Ditanya ku aing rakyat Indonesia ti Sabang sampai Merauke. 135 juta penduduk Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Baheula tamah ku ari mah sabaraha meureun. Tanya kumaha keberadaan kepemimpinan presiden yang terhormat SBY. Tanya kabeh. Bagaimana tentang haji? Apa dipermudah apa dipersulit? Wah, depan maju. Aduh, cak depan sial aja. Emang sial siapa? Kumaha ieu keberadaan rakyat anu harayang ka Mekah dipermudah, birokrasina apa dipersulit, pancena dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Atuh geus aya cek depan teh kesepakatan ini mah harus menunggu. Ya. Harus menunggu kalau yang muda dari 50 tahun, 10 tahun baru 50 tahun. Bagaimana kalau yang udah umurnya 60 tahun menunggu 10 tahun? Koit. Iya, bakal ditanya birokrasi, berbagai birokrasi. Limanil mulkul yaum. Geus bae sing dijebur ka neraka. Nu boga urusan-urusan tadinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ternyata mengabaikan rakyat, pengkhianat terhadap rakyat. Geus. Hampurang ke mah tetep bae diseuseuh bae digubiag, jauh gubiag sia. Moal nyaho sia digubiag. Gubrug. Nana gubiag eta. Bahasa Haji Ahadu eta kos itu gubiag. Baheula. Digubiag. Yes, digubiag di neraka jahanam. Masya Allah. Iyalah hakim terakhir, jaksa terakhir, meja hijau terakhir. Di dunia bisa nu salah dibenarkan, nu benar disalahkan. Di akhirat di Rabbul Jalil terakhir engke nu salah tetap salah, nu benar tetap benar. Bakal kanyahoan nu mantak urang lamun di dunia kuari tetuntas atapkan ke persidangan terakhir di Rabbul Jalil meja hijau Gusti Allah. Aing bakal nuntut ka sia. Geus titik, bakal jasang ke tah ayatna ieu. Walahul mulku yauma yunfakhu sur. Allah karim. Nomor keempatna alimul ghaibi wasyahadah. Gusti Allah teh anu maha uning kana anu gaib jeung anu syahadah nu hadir mah gobawa masuhida. Anu teu kadeuleu ku mata kasat urang gaib ku Allah mah kadeuleu jeung kauningan anu hadir mah komo boro-boro ku Allah ku urang ge da kadeuleu kanyahoan. Gusti Allah mah eueuh anu bisa disumput salindungkeun lantaran kadeuleu ku Gusti Allah jeung kanyahoan lumpat ka mana ayeuna urang bakal kanyahoan. Nu mantak al-ujba kulal ujbi heran. Para jasa heranna cek Syekh Athaillah dina hikam. Jelema kunaon maksiat gajauhan ti Gusti Allah majar teh teu kanyahoan meureun ku Gusti Allah teh emang aya hiji benda nu teu kanyahoan ku Gusti Allah moal aya. Kurutak kertek doa aya di jero hate urang ge kanyahoan ku Gusti Allah lamun urang boga keyakinan anu mantep bahwa Gusti Allah teh alimul ghaibi wasyahadah, urang bakal izin terus ka Gusti Allah. Ketika urang aya izin di Gusti Allah, iman urang berarti luhur. Ketika urang aya iman, urang hayang ibadah bae ka Gusti Allah dengan kaseneng ibadah urang. Aya nu senengna salat bae, aya anu senengna teh maca Quran bae, aya anu senengna teh maca shalawat bae, aya anu senengna zikir bae, anu senengna tafakur bae. Terserah kumaha kaseneng-kasenengna. Ya Allah mah maha uninga, urang sanajan diuk bege kieu di jero hate urang ku ari keur uca aco. Cagat teh urang teh ai tatangga aing manggeus ka beli motor, aya aing mancan emangna ku Gusti Allah teh kanyahoan. Kanyahoan.
jero hate urang teh geus lumayan aing mah ieu perusahaan aya mobil aya imah aya pamajikan aya ja itu ge hayangeun ka aing mun aing nyandung sedeng atuh kanyahoan ku Gusti Allah kunu kolot mah kunu pamajikan teh ku Gusti Allah kanyahoan bae kanyahoan bae kudu tag-kerteg urang lumayan ieu cek urang aing digawe ieu teh rada basih di perizinan lah aing mandek make birokrasi setan bae geus lah ngandalkeun birokrasi nu asli mah angel kasugih geus bae ku ari mah soal SK perizinan teh kumaha aing bae nu penting beuteung aing dayut ku batur teh kanyahoan ku Gusti Allah kakara kertegna bae ge kanyahoan hi deuk wage atuh alimul ghaibi was yahuun jas nu mantak lamun urang boga kayakinan Allah nyahoan beurang jeung peuting tah urang bakal izin bae ka Gusti Allah jeung moal aya sieun kana naon ge jadi kanyahokeun ieu ku Gusti Allah urang beurang Allah nyahoan urang peuting Allah nyahoan urang keur lobaan ge Allah nyahoan urang keur sorangan Allah nyahoan boro-boro zahirna batin urang ge nyahoan boro-boro naon aya ieu darah nu leumpang di awak urang ge nyahoan aya gangguan naon ge nyahoeun Gusti Allah mah nu gaib cak urang Gusti Allah mah teu gaib eueuh nu gaib nisbat ti Gusti Allah mah eueuh nu gaib nu matak jelema teh bertahap kanyahona tentang batin teh ya dibere ku Gusti Allah bertahap ketika geus dibere teu jadi gaib nisbat di jelema nu geus dibere nyaho ku Gusti Allah ebreh teh cak urang gaib sateh cak si fulan mah teu cak si fulan gaib cak si fulan nu ieu mah henteu lamun urang nyaritakeun kubur cak urang mah gaib ya cak Kangjeng Nabi mah henteu lamun urang nyaritakeun ku ari neraka gaib teu kadeuleu ku urang jak ku Kangjeng Nabi mah kadeuleuhan nyaritakeun sorga nisbat di urang mah gaib da deui nyaho ge ti Kangjeng Nabi da Kangjeng Nabi mah paningali teu gaib nisbat ti Kangjeng Nabi mah asal nyaritakeun sorga cak Kangjeng Nabi teh anjeun mah teh nyaho sakumaha nu dikanyahokeun ku kaula aya naon kitu kaula mah ketika nyaritakeun sorga tah di pipinding eta tah di tembok eta ku kula kadeuleu sorga nyaritakeun sorga kadeuleu sorgana nu mantep ketika Kangjeng Nabi dituntut coba Masjidil Aqsa kos kumaha Kangjeng Nabi ngahulang sakadang breh Masjidil Aqsa aya tek coba lawangna sabaraha dihitungan ku nya 1 2 3 4 5 sekian diarebenan eta gaib nisbat ti Kangjeng Nabi mah nu matak gaib teh ieu teh nisbat di jelema anu teu nyaho nu dibere nyaho mah teu gaib di ieu kagaiban nyaho kana gaib ge leuwih luhur deui padahal Al-Qur'an geus kajelaskeun eueuh nu nyaho kana gaib illal gaib kecuali nu maha gaib tapi kan maha kawasa Allah jeung maha nyaha Allah aya hambana nu dibere nyaho tentang gaib saha eta para nabi saha deui para wali Allah subhanahu wa ta'ala nya nangis embungeun nyarita-nyaritakeun geus kitu geus hiji kalimatan besi dicabut ku Gusti Allah eta Allah mere kos kitu naon nambah keyakinan buat dirina model kos kieu bae eta urang mah pan lamun salat beti-beting wiridan di-beting ngantuk biasa tah mah emang manusia mah ngantuk komo sebeuh beuteung atuh ngantuk bae lain peuting bae jabarang ngantuk bae emang si eta mah meureun watek ngantuk kan nah ieu mah penting Allahu akbar ku mantepna keyakinan ka Gusti Allah terasa aya Gusti Allah terasa hadir Gusti Allah terasa aya bahasa innallaha ma'ana teh di dirina sehingga izin ka Gusti Allah salat teh teu karasa teu ngantuk beres salat zikir nyaho-nyaho tarhim atau subhanallahu akbar Allah nyana ge kaget asa sakedeung amat tadi ti jam 1 atau ti jam 2 datang ka subuh nyana sorangan ge kaget cara ku teu karasa amat nya asa 10 menit eta geus dibere maziah ku Gusti Allah teh jelema eta teh nisbat di batur mah capek ti jam 2 datang ka subuh tapi nisbat di si eta mah kok henteu geus dibere tah eta kakarak awalan da kos kitu teh
ketika salat yang ngeunaheun jasa Allahu akbar kacipta maha akbarna Gusti Allah sebab Gusti Allah teh nu ngadamel langit ngadamel bumi Gusti Allah teh anu ngadamel dunia jeung akhirat Gusti Allah teh al muharriku wal musakkin anu mangarobahkeun jeung anu nyicingkeun kagambar ka maha akbarna Allah nu mantak asa dihareupeun bae rarasaan teh Gusti Allah ketika manehanana Allahu akbar geus leng teu inget ka dieu hiji Allah kosong di jero hate salian ti Allah Allah teh hiji nikmat bakalan salat teh ngeunaheun salat teh sebab nu marentahna Allah dirobahkeunana ku Allah rarasaan bareng jeung Allah sedangkan Allah teh boga sorga geus asa nikmat besor non salat teh ngeunaan Allah opat rakaat teh asa sakedeung hayang deui salat asa sakedeung asa ngeunaheun dibere maziyah nisbat di si eta mangeunaheun salat nisbat di iman teh tuh mata ku Gusti Allah dibere beda-beda dibere beda-beda ieu keur carita deudeuketan ka Gusti Allah ikir carita nu gaib heula mulai Allah mere kuari lantaran dirina geus galengitkeun ria geus galengitkeun ria ku cara meunang ti guru teu sambarangan ayana di dieu ria teh kemudian ditapakuran ku manehna di morokobahan Gusti Allah sehingga ria teh eueuh asal geus eueuh ria ikhlas karana nyana geus bisa ikhlas Allahu akbar ngaji bisa ikhlas sedekah bisa ikhlas nikmat ikhlas teh amis perasaan diri aya di batur ria bakal kanyahoan gaib padahal ria mah urusan batin tapi bisa kadele ria teh budak hayang kalem teh budak sanajan dibagus-bagus ge ku ahli ikhlas jelema nu ria kadele pantulah ikhlas seseorang ria jelema bakal kadele padahal mah ria mah urusan qalbu tama tapi ku Allah dibere nyaho nya na teh tah ieu teh nisbat di si ieu mah gaib urusan ria teh nisbat di si ieu mah teu geuninganan nyahoeun antara ria jeung teu riana eta kunaon eta Gusti Allah maha sagala-gala alimul ghaib wasyahadah jelas aya nu makhlukna nu dibere ala kadar nyicipi kanikmatan sifat Allah tuh nikmat lamun geus datang ka dinya alimul ghaib wasyahadah ketika Syekh Syiri Sikti dibere duit ku raja nyana embung ketika dipaksa nyana embung katilu kali lantaran ditanya naha mama make embung ieu teh dibere duit henteu ah kula mah kunaon emang henteu bae kunaon eta lantaran kadeleuna ku Syekh Syiri Sikti duit eta getih dibuktikan lantaran dipaksa ku ajudan raja ditarima kunyana dikekeuweuk kulucur getih ka handap mantap kula embung teh ieu teh getih kadeleuna doang cek Syekh Sikti teh duit ieu teh duit rakyat ieu teh lain kudu dibikeun ka kula kudu digunakeun kana sakumaha mistina lain dibikeun ka kula tah ieu teh duit rakyat anu salah penggunaanna mantap kula mah jejedis najis teu hayang kula jelema nu narima atuh kadeleuna bae duit jeung loba kabutuhan tapi lamun jelema nu geus bisa deuleu eta teh getih atuh jejedis saja teu hayang sabaraha miliar dia teu hayang getih atuh jang naon getih urang mah lantaran teu bere dedeleuan kos kitu malah nyeun proposal kamari geus mushola kuari masjid kamari dieu majelis taklim hulu anakna ge dijieun proposal ih atuh dadaon duit rakyat haram getih digunakeun kanu lain jalurna getih teh embung lamun nyaho nisbat di urang mah henteu nisbat di si eta mah henteu gaib ja eta teh duit teh kajahoan kunyana bahwa eta teh duit getih teh ya Allah ya Rabbi to alimul ghaibi wasyahadah Allah maha uninga kana gaib Allah uninga kana syahadah atuh geus jelas Gusti Allah nama rakyatna masyarakatna kaumna hambana aya anu dibere menikmati ilmu Allah tentang kagaiban atuh kumaha Gusti Allah bae ay Allah menghendaki maja babari bae gampang jasa tuh janu Allah ya kumaha aing bae Adam teu boga bapak teu boga mah jadi sia jelema atuh nu aing ieu cek Gusti Allah teu kudu aya bapa indungan geus beres Isa teu kudu aya bapaan geus asal aya indungan jadi bae geus
tuh kos gitu di Cikupa oh bapaan jadi bae bapana mudik ka ditu nya nareuneuh ya Allah ya Rabbi alimul ghaibi was sok gerak urang kuari ditapakuran diri urang datang ka kena hargaan diri urang lantaran satungtung diri urang aya hargaan eta lanu ngahalangan diri urang ka Gusti Allah harga awak urang ya urang ge awak aing mah lamun make nu kos kitu mah teu pantes pantesna mah nu ieu rada mahal eta lah nu ngahalangan urang jeung Gusti Allah ngahargakeun diri urang tuh aing mah naik kapan teu pantas apaan sama teman yang rakyat jelata minimal Fortuner ngahargakeun awak nyana ngate pantes karena naik Avanza rada deres naik Fortuner iyalah hijab antara dirina jeung Gusti Allah moal nikmat salat model kos sebab ngahargakeun dirina boga harga batur ngahargakeun ka urang masalah diri urang maka diri urang ulah anggap diri orang teh sampah anggap diri orang teh tai kebo anggap diri orang teh tai kotok malah leuwih mulia tai kotok di mata urang tah mun geus boga perasaan kos kitu nikmat ka Gusti Allah ngahambana luar biasa satungtung urang ngaraja di hareupeun Allah maharaja atuh moal nikmat kudu ngahamba di hareupeun Allah nu mantap Kangjeng Nabi mah ngahamba bae henteu pernah nyaritakeun leuwih ti hamba dina ayat ge subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil bi 'abdihi henteu bi Muhammadin henteu tapi tetep bi 'abdihi ngahamba eueuh nu leuwih ti hamba manta Kangjeng Nabi teh luhurna teh boga rasa hamba di hareupeun Gusti Allah nah ieu urang ge di hareupeun Gusti Allah teh bage ngahamba cari tengah hamba teh kunaon tuh ulah dihargakeun awak urang teh lah sapira awak urang awak kosia so amat dahar ge kudu ujung daging kotok coba sekali-kali bareng jeung kotok sia ada cek Imam Ghazali lamun hayang nyaho diri urang sombong apa henteu ngahiji coba jeung jelema kita ngahiji ku Imam Ghazali sok hijikeun diri urang jeung manusia barang jeung jelema ketika orang hayang dihareup bae lamun di tukang orang bendus sombong aya di diri sia babari teh lamun naik mobil hayang nu bagus bae embung nu gorengna aya sombongan berarti di diri sia lamun ngariung hayangna di kasuran bae sia hah tah kiai sombong bin goblok beda jeung di ajeng-ajeng teu hayang tah mah jelema mah dirina mah ieu atuh batur ngahormat urusan batur tapi lamun urusan sorangan mah waduh datang kiai kasuran sia mah kos kitu sarua jeung calo aing kasuran ya kiai mah teu bantes tadi kasuran bere cai weuh ambos ya mah meureun teu aya tutupan Masya Allah tutupan atuh tah make tutup make tatakan cak kana meureun deuk nginum tatakan meureun tah eta kos kitu teh eta sombong ketika orang hadir haju awak orang hadir kieu bae henteu ditanya-tanya teu ditoel-toel di diri orang sial aing hadir ku hadirna nanya naon sombong hijikeun urang jeung batur coba ge lamun ngarasa akur bae dihormat sakitu teu dihormat sakitu diajeng-ajeng sakitu teu diajeng-ajeng sakitu bah geus mulai bagus malah mun dihormat-hormat teh urang ngazana muringgak bulu Mama al-alim al-allama al-fadil al-syekh tolong tuh belok loba amat sih orang keheul teh Allah maha uninga berarti orang aya Kiai Saifuddin yang terhormat Dokter Andes kurang hiji eta bang guys tinggalkeun kiai kos kitu mah bangpak boro-boro ndek ngaleuleuskeun batur pugunya nage heuras kos itu sombong hijikeun coba awak urang ketika awak urang teh hayang dihareup bae hayang dihormat bae hayang dipuji bae sombong aya di diri urang ketika akur mantep nah engke ge geuraheun salat teh ti dia ukuran diri urang kuari
lamun urang asup ka restoran wow lain aing teu pokos kitu manya warteg balik potongan aing itu tuh nelayan aing mah tah eta berarti sombong asup ka warteg geus sembuh nah eta boga rasa kos kitu teh ngahargakeun diri Allah uningaeun ka jelema nu ngahamba ka jelema anu ngapangerankeun diri mangerankeun harta mangerankeun makhluk mangerankeun benda hartina aya karesep salian ti Gusti Allah na ieu Allah nyahoeun sing hade nu gaib eueuh nu gaib di Gusti Allah ma'alimul ghaib peting poek bongkleng buta rata di jero taneuh di tengah-tengah aya batu hideung di tengah-tengah batu hideung aya sireum ang leutik-leutikna sireum ku Gusti Allah mah kadeuleu bae ku Gusti Allah mah kanyahoan bae nu mantek ge sing hade ka bangsa hewan-hewan ulang mulai ngarayap lantaran urang dikanyahokeun ku Gusti Allah ukuran syariat sapira sireum teh geus paehan ge eueuhna naon sapira rambetuk paehan ge eueuhna naon sapira reungit paehan ge eueuhna naon dititah malah hasarat teh paehan bangsa kalabang bayongbong bangsa kitu beurit paehan teteh sunah malah cak-cak paehan tapi ketika orang ingat karena maha uninga Allah maha kawasa Allah maha sagala-gala Allah orang isin bakal mun mangisireum mun bagi sireum urang dek dipaehan isin aing nyeun teu bisa maehan bae aju ka aing can puguh nyoco can puguh henteu ku aing dipaehan isin amat ka Gusti Allah urang boga perasaan kos kitu Gusti Allah uningaeun nu mantak ge silih tulung antara hewan jeung manusia antara hewan jeung hewan teh silih tulung aya sireum keur di luhur tangkal ka bawah angin teng dus kana cai kadeuleuh ku manuk toed cek manuk teh teh sireum karunya-karunya teuing ka bawah ku angin nyana manuk toed nyokot daun plek make sungutna dibawa ka cai kadinya sireum neuleuh bari geus dikalkep ge dibantuan kadinya tah set si daun jambu ditenden di dinya maksudna supaya sireum naik begitu naik karena daun dibawa ku manuk toed dikadaratkeun plek cek sireum nuhun toed aing kudu nama ti kelekep tapi ku anjeun ditulungan gas sesama hewan udah kita saling menghormati geus beres menang saminggu toed keur meujeuhna berkicau di luhur tangkal kapanggih kudu dek nembak diincer toed dia mantep ya sia teh jangan ka manuk toed kan toed teh eta mah manuk baheula bangsa cangkurileung toed dan geus gari itu ngaranna ge jaket trot tah eta udah korea ya eueuh dengan manuk jaket trot teh sareng gunting segala gitu toed cak wah geus diincer ku bedil senapan sireumna le cak sireum teh ieu teh toed nulungan aing wah asana terbunuh sireum gegeurana datang ka dieu kana datang ka kelekna ka dieu bejeuna deuk ditembakeun dicocok bak ngagibeng toed hibar kaluar deui sireum ketemu deui jeung toed nuhun cak toed ka sireum lamun sia teu nyocok kelekna ajur aing geus salaman sudah kita saling menghormati toed jeung sireum hubunganna erat jasa Masya Allah ieu keur carita ilmu hakikat teh datang ka dinya kunaon eta maha uninga Gusti Allah sehingga kanyahoan pertulunganana toed terhadap sireum
Nah sedangkan man khodama khudiba jelema nu hadam hadaman deui bakal dihadaman jelema nu nulungan bakal ditulungan deui ulah ning manusia jeung manusia cacak-cacak sireum jeung toen seperti gitu. Ya Allah ya Rabbi aya maung keur istirahah istirahah maung keur kieu aya beurit kadinya teu nyaho maung lantaran nyana ditutupan ku sawareh amrang-amrang begitu ka dieu ka hulu maung deui ka hulu begitu cak maung hei teu nyaho sia aing raja oh cak beurit hampura tidak ada maaf bagimu raja singa tuh cekel aku mau cak beurit teh hampura mau jaku lagi lamun nyaho tuan raja keur istirahah moal bu sahan wani atuh ka tuan raja sia ka dieu naon suganda mah lain tumpukan tuan raja pajar teh mah atuh amrang mah kula keur mencari tuan raja cari naon makan yang abdi jeung kula jeung anak jeung hampura bae agas paling hampura dedenya moal tapi janji naon jangjina tapi di mana sih yang ngalujak di kerekam sih boleh lah geus teu kudu janji jata memang pegawai didinya geus beres balik beberit seminggu kemudian iya maung benang ku tukang ngalamaung jadi make kawat disebut kalabesat nyamun bakal kalabesat naon pakai kalabasat aya jaring kawat gede tot besi maung teu nyaho eta kalabesat liangna gede di jero aya daging begitu asup katabrak tate kunci jang ngoncikeun lawangna brek cek maung wah aing ieu beunang mong cek mau minta tolong sudah ngan bahasa maung mah mong nyaho kitu jauh lain dikira-kira begitulah. Masya Allah kadengean ku kabehan cak hewan-hewan rasakeun siapa jahat rasakeun jahat siapa paehan haba wabeh ngadoakeun komo uncal mah paehan wabeh ngadoakeun paehan yos beres dibawa caritana ka imah nu ngalamaung diteunun di hari jual berit aduh baheula nu nulungan aing dek dikerekep henteu teh be aing mun baheula kunyana dikerekep meureunna paeh anak aing terbengkalai meureunna kusababnya naka aing dedeh jeung nyaa anak aing goledeg ku ari sareubeuh ku aing deuk ditulungan bae datang ka dinya rit cak mau naon raja je si aya di dieu ngahaja deuk naon tuh deuk nulungan tuan pan sia make nulungan aing pan pernah tuan nulungan kula waktu kula ndek dikerekep ku tuan raja cek kula hampura sebab kula keur mencari jang anak kula pan ku tuan raja dilepaskeun bener aja sia dik nulungan deuk kula suci nulungan cara kula moal bisaeun batur aja coba tulungan atuh aing ke tungguan penting beurang mah ujianna raja ajur kula ajur penting ke penting beres kata gapeting geus harees kabeh nu bogana hees nyaman beurit datang deui ka dinya tek tenang tuan raja eta besi eta digegelan kawat digegelan talina digegelan malah nyana mawa rombongan wahai kaum beurit ieu urang tulungan raja urang yeuh urang babarengan digegelan plok beses raja keluar heurit aing nuhun gas ya gas urang pake perjanjian kula ulah di dahar kula engke bantuan kula ge bakal ngabantuan oke gas transaksinya ada di dinya wah tuh nu bantak eueuh dongengna takuari raja ngadahar beurit
mau embe di dahat teh kebo uncal bayawak dia tapi berit membungin sebab nyara boga perjanjian kurang eta dedeh jeung nyaa eta teh awal nama si maung kaberit kulantaran rasa ditulungan mantalanga tulinga jelema nu nulungan ditulungan deui Masya Allah tah eta teh keur carita ilmu hakikat lain bae manusia anu sok tutulung ka batur saat-saat batur keur darurat keur ngasakat ditulungan ku urang luar biasa urang mere duit 50.000 100.000 kanu boga ai alhamdulillah alhamdulillah ngan sakali paring alhamdulillah nama jaaya nyana teh deuk dahar deuk nginum deuk pake ge ai bungah bae jadi bere ieu tapi ketika aya nu fakir kamari can dahar kuari ieu dahar nyaho teu dibere ulah 100.000 10.000 masyaallah ujian ngadoakeun ge sadeupa geus mah ceurik-ceurik 10.000 komo 50.000 mah geus 100.000 mah bisa kojot di dinya eta laku narimakeunana tah Allah neleukeun teh uningan alimul ghaibi wasyahadah hatena kadeun ya Allah ya Rabbi gaib cak urang cak Gusti Allah mah henteu cak urang gaib mungkin cak Kangjeng Rasul mah henteu jagening unggal datang ge langsung dak tebak cak urang gaib cak wali mah henteu meureunanan fadl Allah bae teh mati Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah dibere kaleuweuhan ku Gusti Allah tah eta keur carita manusia jeung manusia digambarkeun toeb jeung sireum digambarkeun maung jeung beurit ya Allah ya Rabbi ku dedeh jeung nyaah sangkilang raja singa tetep bae dedeh jeung nyaah tuh nu mantak ge ku dibere mah masyaallah pohara jasa kudinyaahan mah pohara jasa kudidedehan mah pohara jasa tah eta teh kanyahoan ku Gusti Allah nyana bangsa nyana ngobrol jeung bangsa nyana bangsa sireum ngobrol jeung bangsa sireum bangsa monyet ngobrol jeung bangsa monyet bangsa domba ngobrol jeung bangsa domba bangsa hewan ngobrol jeung bangsa hewan ai baheula mah kapan keur carita zaman sakadang urang ge kan bisa ngobrol jeung bangsa hewan-hewan ngan kabelah dina terus perjanjian bangsa hewan mah terus henteu bisa komunikasi jeung urang kecuali jeung bangsana deui tah eta teh kanyahoan ku Gusti Allah mah urang mah teu nyaho monyet jeung monyet ngobrol horenganan nyana keur kikituan teh horeng keur trisno keur cicintaan nyana mencrok di dieu ieu mencrok di dieu kitu haju gugubrut horeng di jero nama I love you say bahasanya anak urang teh ya karim atuh eta ge embe sarua bae horenganan eta ge keur sarua bahasanya anak tah eta teh bahasanya anak kurang mah gaib ku Gusti Allah mah teu gaib ya Kangjeng Rasul ge nyahoeun ka bahasa onta nyahoeun ka bahasa sapi Kangjeng Rasul ge nisbat di urang mah gaib nisbat di Kangjeng Rasul mah henteu komo di Gusti Allah mah atuh cacak-cacak hambana nu deukeut ka Gusti Allah kagaiban tirai kagaiban dibuka ku Gusti Allah waliullah ge anu dibukakeun tirai kagaibanana komo Gusti Allah na alimul ghaibi was syahadah tinggal dekeutkeun bae diri urang ka Gusti Allah masyaallah lamun Syekh Marupil Kurhi manehanana ti Iran ti Irak dek ka Iran berangkat begitu datang ka Iran ti Irak ka Iran baheula mah hiji teteh kuari mah jadi dua negara Iran Khorasan baheula mah ngahiji teteh jeung Baghdad jeung Irak kuari mah dua langsung datang ka Iran dek mondok begitu dibuka dina tasna aya sireum Samarupil Kurki kieu Samarupil Kurki ngalamun tafakur kakarak dek mondok geus bisa tafakur pan pohara urang mah geus dayutan ku ari buangkotan geus incuan 24 can pernah tafakur guruna lantaran urang mah nyana merenung kieu becek Samarupil Kurki anjeun sireum ti mana
andai kata sireum ti negara Iran kuring teu berat, tapi lamun anjeun sireum ti negara Irak, meureun anjeun boga anak, meureun anjeun teh boga incu, meureun anjeun boga emak, meureun anjeun boga abah, sakumaha kaula manusia sedih ninggalkeun anak, ninggalkeun lembur kuring teu pangker ka negara Iran ieu teh ya. Ari dina hate leutik secara manusiawi mah tetep bae ieu teh berat ninggalkeun Irak ngan kulantaran rek masantren rek ngaji demi ilmu Allah, tapi sedih ieu age anjeun mun ti Irak dibawa ka dieu meureun sedih amat. Moal wakaku kumaha kula mandek tafakur bae ka Gusti Allah jeung endeuq ibadah bae heula hayang nganyahokeun anjeun sireum ti mana. Salat zikir dibere ilham ku Gusti Allah langsung nyana ngobrol jeung sireum. Ditanya sireum aya anjeun ti mana? Lain ngobrol kos kitu. Dibeukeun carita doang, dibahasakeun urang mah nya ngobrol kos kitu. Cak sireum saya dari sana ya. Masih beti sama kos gitu mah. Ngobrol dari hati ke hati ngobrol lah temen kos gitu bahasa wali mah mentak kewalian mah teu meunang ditembongkeun ku isyarah ge cukup. Boro-boro bahasa wali bahasa cinta ge cukup ku isyarah. Itu aya awewe di dieu urang ting teng deui. Atuh cukup bae. Bahasa cinta ge cukup ku mata, bahasa cinta ge cukup ku isyarah atuh kumaha bahasa wali. Nah ieu ge jeung sireum ngobrol mun dibahasa urangkeun. Sireum di mana anjeun? Abdi ti negeri Irak. Alhamdulillah. Dek ditaja bae maneh ieu ayeuna hayang balik deui apa henteu? Lain hayang-hayang deui lantaran kula boga anak di ditu boga turunan rindu. Cukup. Diasupkeun deui ku nyana ka tas, langsung disletingkeun deui, berangkat deui ti Iran. Ka Irak deui mangkaning baheula mah pan naik himar naik onta naik himar eta ti Iran ka Irak sabaraha poe cuma dek kanterkeun sireum doang. Urang mah can puguh can karuh sia ih ieu carita ilmu hakikat jauh asa urang kunaon eta teh geus dibere sebagian ilmu Allah alimul ghaibi wasyahadah nempel di Syekh Marupil Qurhi. Keur merasakan nyana teh ku bahasa sireum cak urang mah gaib jacak Syekh Marupil Qurhi mah teu. Ya Allah, maha kawasa Allah, maha sagala-gala Allah. Ketika hamba da geus dibere ku Gusti Allah, ese nyaritakeunana. Moal kabendung ujianana ketika Allah geus mere. Boh ilmu, boh harta, boh kanyaho tentang gaib. Gusti Allah nu maha uninya, Gusti Allah nu gaduh, Gusti Allah nu boga nyanggakeun sagadaya-daya ka Gusti Allah sampai ngobrol jeung sireum. Tadi mah manuk jeung sireum hewan tama. Berit mah jeung raja singa hewan tama. Kuari mah manusia ngobrol jeung sireum. Kangjeng Nabi jeung onta ngobrol, Kangjeng Nabi jeung sapi ngobrol, Kangjeng Nabi jeung tangkal korma ngobrol. Ketika tangkal korma bongkot tak dijadikeun kitu mimbar. Kangjeng Nabi dijadikeun mimbar, dijadikeun paranti diuk di mimbar. Kemudian paranti khutbah. Kuari aya nu mangyieunkeun seorang wanita kaya orang Turki ku Kangjeng Nabi eta kapan kaditukeun dikasisikeun ceurik kadege ku sahabat kabeh. Suara ngaleungis naon teh ya Rasulullah? Cak Kangjeng Rasul suara bongkot korma. Nah make jeung ceurik nyana embung papisah jeung kaula. Mantak diusapan ku Kangjeng Nabi wahai bongkot korma dikasisikeun soteh lain dek dihinakeun tetep anjeun bersatu jeung kaula kuari di dunia engke ge di akhirat di aku di sorga anjeun babarengan jeung kula kakarak eureun ceurikna nu matak eta hese urang lamun geus caritakeun ka dinya aya seorang ulama damarna cempor bae padahal mah geus listrik damarna cempor wae dibang meulikeun nu bagus eta deui dipake bang meulikeun nu bagus eta deui dipake. Tanya kapan kebenaran nu nanyana anakna. Ditanya ku anakna, "Abah, kunaon eta teu dipake?" Kajeun teh di sisi bae. Pan abah make cempor bae. Sia mah teu nyaho, eta cempor teh ya amanat ka abah. Sanajan geus make nu bagus kula mula ditinggalkeun lantaran ieu urut abah sia cenah. Tuh teu kahartieun kan ku batur. Urang lamun ngobrol kos kitu pajar dukun. Wah, teu mah kieu jadi dukun teu bogos kitu mah. Kita mau ngobrol jeung gelang bahar kajen kuku mage segala combong segala naon tuh beda
doa dukun jeung karomah dibukakeun tirai kegaiban ku Gusti Allah alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah maha bijaksana, maha uning terhadap berbagai perkara batin jeung zahir zahiran wa batinan eueuh anu kudu teu kanyahoan ku Gusti Allah. Nu matak hiji bae sifat Gusti Allah alimul ghaibi wasyahadah tancepkeun ka jero dada urang, bukakeun hate urang, pelakeun di jero hate urang sehingga berkembang biak di jero dada urang ka awak terus ka ceuli ka irung ka mata kabeh bahwa Gusti Allah teh alimul ghaibi wasyahadah bakal nikmat hirup urang, bakal ngeunaheun hirup urang, terutama ketika urang zikir ka Gusti Allah jeung salat ka Gusti Allah. Sebab naon? Geus aya sifat Allah nu nempel di diri urang. Dibere ku Gusti Allah, usahakeun ku urang. Mulai balik ngaji cicing di imah. Alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi wasyahadah. Oh, Gusti Allah maha uning. Deuleu pamajikan urang. Keur naon teh budak ieu pamajikan urang. Aing teh nyaho ku Allah mah kanyahoan. Asana boga bebene deui ka jeung. Lain deui gincuna kandel amat. Wah iya asana tuh. Eta mah kos kitu mah atuh lain dibere nyaho teh mah ngaranna terkaan salah suuzon teh mah. Pugunya nama kayak gincu jang urang. Pajarjan tukang ojek. Salah. Hei. Sia mah kayak gincu kandel amat tidak sasadarieunana. Pan suriga ka haji pan ngaji. Dah lain doi sia ditinggalkeun ngaji sakieu bage sadangdan. Masyaallah cak pamajikanna ka haji. Ieu kula jang ka haji. Ieu dikukumahakeun ge kumaha ka haji. Dikukumakeun gitu man sadangdan di jang ka haji. Lah lain sia. Coba ka dieu SMS aing heula. Masyaallah SMS cek kan. Eta mah lain tapakur teh suudzon. Sing ada eta mah lain kos kitu tuh. Sing ada teman can dibere ilmu teh mah kos kitu mah malah ngaleleban tah mah. Jadi tapakur sing lurus ka Gusti Allah, ka maha kawasaan Allah, maha uninga Allah. Terus kebal engke urang teh isin, geus dibere isin tu mancep, engke ge dibere pirasat heula. Jelema leumpang gitu oh pirasat anu tilok nyalahan. Jelema anu pirasat anu, aya pirasat anu. Ih, dibere pirasat bata ku Gusti Allah teh. Masyaallah. Datang kanundek maot henteu nyaho kana gaib kan kakarak dibere pirasat leuwih ti pirasat bakal geus pohara jasa tah mah ngan geus teu meunang bebeja ka ditu nama teu meunang bebeja eta teh anu carita almarhum aya hiji jelema maot kemudian atuh eueuh anak eueuh pamajikan eueuh bapa eueuh emak eueuh mamang eueuh dulu kabeh eueuh sebatang kara eta lapor ka kiai kadi ka abah almarhum kiai ulan maot aju dirkahna aya tanahna aju ija eueuh ahli warisnya aju kudu kumahakeun cenah teh ini coba ka Lampung emang enak coba bae coba ka Lampung padahal teu wauh teu naon kata almarhum teh nyebutin coba ka Lampung lah Lampung mana? Tah Lampung nu belah dieu lah ulah jauh-jauh coba belah dieu. Datang mereka ditu jaritakeun si anu coba kumaha teh busugan aya. Coba urang Tangerang mana nu aya di Lampung bejakeun ditu. Karumpul oh nyaho terus lidik sih. Gorenganan bener aya ahli warisna. Teh eta padahal teu nyaho si eta hirup di mana si eta di mana kok bisa kos kitu tah? Urang mun ditanya, "Bapak eta bisa nyawa?" Wah, tuh kos kitu yo. Teu ngajawabnya na eta. Lain urang hayang nyawa eta ilmuna kos kitu nang di mana eta tah? Bisa dibeli kitu ku urang. Heeh atuh kumaha eta nanyakeun datang ka kuari teh macam, "Wah, sebenarnya kos kitu." Sok nyawa. Henteu, menanyakeun mah eta bisa nyaho aya ahli warisan di Lampung sedengkeun abah tante wau jeung si eta. Kemudian atuh jauh, bukan geus eueuh bae geus hubungan bae geus. Nyabag ge tilok ka dieu. Nyahon tetapi bisa nyebutkan eta coba di Lampung berarti aya ahli waris kadeuleu tah kos kitu ieu datang ka kuari teh dibejakeun atuh geus karum marot deui atuh geus masyaallah tah ieu tepan kos kieu ke mah sia cenah ngaji ieu kos di Ampel eta sepi keneh eta mah nu nyaksian ngomong gitu loba jasa pala putra anak-anak kabeh
kos ampel cenah ka dieu. Manya bae, cenah dagang ambal aya cenah ka ditu. Kadang ka tukang-tukang ieu ge, tukang naon gara-gara cabe bawang aya manya cek urang. Ye coba ge. Aja usir ada ulah, kadang sia mere mah kajeun cenah milu dahar bae di dinya. Eta geus ngomong bae tah. Sataun memeh maot teh geus ngomong wae cenah bokalna. Bener bae kuari. Ulah tukang bawang tekan tarasi aya. Mere mah tilok nya ge. Bacana kiai hayang dibere. Teu mah keur dongeng bae lah. Atuh jang naon tarasi sih. Masyaallah bebejan teu naon teh clu celewe di dinya. Geus masalah geus masing-masing bae nyana-nyana urang-urang atuh. Ngan sing tartib bae hiji ulah aya sampah-sampah lantaran di lain tempat dagang geus niatanana ka dieu ngaji beheulanan. Kadua kakarak neangan Maisa geus ulah ngotoran di dieu engke lamun ngotoran di dieu engke kukula bisa-bisa meunang teu meunang dagang. Ulah dagang geus pokona mah. Dagang di mana bae tapi aing tetep minta untung. Itu jadi kepala-kepala dagang atulah. Tah eta kos kitu caritana alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul. Tegas kateropong apa naon wallahu alam geus kos kitu bae. Teh jelema-jelema nu geus deukeut ka Gusti Allah teh kadang-kadang 10 tahun ka hareup. Kadang-kadang 20 tahun ka hareup. Komo tah mah anu sataun deui ka hareup. Anu asana. Bukti-bukti bae. Masyaallah. Kunaon eta? Dibere ku Gusti Allah. Ngan teu meunang ngajelaskeun nu sajelas-jelasna besi engke kajahoan kawalianana beuh lamun aya jelema kajahoan kawalianana ujianana ngan henteu dicarariuman doang mata cara mah api lain main geus hiji kiai lantaran geus katembong kawalianana wow bisa salamanan bae kan kunyana ieu diborokan leungeunna tah gitu wow ngemu ka dieu terus geus salaman aya borokan kan embung punyana di kieu ge embung ya borok ai urang mah sia kai balikeun atuh aing kieu teh ku sia ieu aing kiai tolol sia kai ai urang mah hayang disalaman ai lu asli bawa lihat embung itu diborokan gitu teh geus asal anu salaman los tah sia ai da henteu ngan ieu na doang sakitu tah. Ja embung anu asli mah teu hayang di sasalamanan teh emang kumaha kitu teu hayang isin ka Gusti Allah isin encan meujeunna asana di sasalamanan encan meujeunna asana di kitu-kitu teh boga isin makin ka ditu makin isin makin ka ditu makin makana akhirna mah kos kitu nyanana tadi borokan teh di anu supaya arembungeun aya urang mah lain malah ngahaja engke sasalamannya kayaknya aju cium tangannya sehingga ada sia ulah aya kaliwat barokah anya wali nyebut barokah ka sorangan gantung habak ya kos kitu ieu teh eta kos kitu ya alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul sabir tah ieu engke ti dieu urang mulai minggu hareup bakal ngadongengkeun Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Iya bakal naya dongeng Kangjeng Nabi Ibrahim. Ujian nu ngabesan rugi. Ujian naya mah gitu panjang dongeng naya mual tamat datang ka 3 minggu ieu mulai ya. Dina Al-Qur'an ku hari urang ngadongengkeun Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Alah, guys, besi minggu hareup deuk kondangan diheula-heulakeun. Lantaran ini mau kabang deui mah angel jasa ka balik deui teh angel. Oh, luar biasa. Komo nu kolot mah, moal balik deui kabul modar nya atuh. Wa il qala Ibrahim li abihi azara wallahu a'lam.